mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-78. Sakuan kaudinya para mitra di kesehatan nyatan di ngajagana urang keneh diri urang sorangan pamitiasa sama para mitra katuangan anu matak gitunya ka diri urang atuh singgahan ada singgahan para mitra anu matak ka diri urang kajabi katuangan anu matak nyakeun gitu para mitra tah eta mah mangga atuh kedah dipayunan kitu mah. Maka para mitra dongeng judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian ke-78 para mitra ada. Tikaraosnya bagian ke-78 atuh mangga ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di mangga official tiasa katampi kalayan kabingahan. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu, sareng Mang Jaya saparakan cati studio. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari para wargi sadaya, carios nyambung anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ye dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-78. Mangga urang teraskeun ye dongeng. Sakumaha nu kauninga para mitra sadaya harita atuh Mang Lendra nuju mayunan para siluman harita teh diparentah ku jaka sampireun pikeun nyieun karaman-karaman atanapi kakacoan di Karaton Pulo Majeti kitu atanapi ngaganggu kana komarana raja. Para mitra anu mulia angin ngahiuk harita teh dina kayan kitu mah atuh Mang Lendra anjeuna nuju ngahareupan para siluman. Malah mah harita langsung siluman anu keur cacalakatakan seuseurean teh ditanya ku Mang Lendra harita ge para mitra sadaya. Sia mondong cacalakatakan wae deuleu. Cameuh sia. Ceuk saha sia? Wajar kula teu boga jaten teh. Na ceuk pimpinan sia? Si Sisit Perak deuleu. Omong Mang Lendra nuturkeun kahayangna Jaka Bantangin. Ulantarana siluman anu cameuh teh nyebutkeun yen Jaka Bantangin teh teu boga ajen sapeser, teu boga ilmu panemu kitu. Nu matak ditanya kitu eta siluman teh ngajawab. Lain ceuk raja kaula joyo. Tapi ceuk raja di saluhureun raja nyatana Kangjeng Prabu Jaka sampireun. Nya inyana nu nyebutkeun yen anika nu neulahna Jaka Bantangin. Pangabisana teh teu satai kuku bangsa siluman orai deuleu. Omong si cameuh bari awakna lunggak-linggak keur kitu babaturanana pating calakatak nyeun seurikeun. Memang kitu kaayaanana ngadenge omongan si cameuh barakatak we Jaka Bantangin ge seuri. Ngan bae seurina Jaka Bantangin ukur kadenge ku Mang Lendra wungkul. Ih naon sia make seuri segala? Omong Mang Lendra. Disangkana mah ngomong ka si cameuh ka siluman teh ya. Atuh para mitra sadaya siluman langsung ngajawab. Nah, da aing mah teu ngajak seuri ka sia deuleu. Nu seuri mah batur-batur aing tuh. Siang ngunyah we. Majar aing ngajak seuri ka sia deuleu. Teu sararang teu sudi najis teuing ngajak seuri ka sia. Nu penting mah sia bakal disiksa ku aing ayeuna deuleu sia Jaka Bantangin. Ceuk si cameuh para mitra salah sang. Padahal mah harita teh Mang Lendra nyaritana ka Raden Jaka Bantangin anu nyakaka ka seuri dina jero hatena. Lagi kemana aing nyarita teh deui sia? Ceuk Mang Lendra deui. Tapi ceuk Jaka Bantangin gancang ngaharewos. Anu kadengena ku Mang Lendra wungkul anu unina cenah ulah loba catur. Ayeuna mah sok we kadinya. Geura tang-tang tah cenah si cameuh teh.
Lamun manehna wani-wani yang harepan berarti manehna sosoroh kojor. Nyaan, eta mamang Lendra langsung atuh. Jika nu disetel we, nyarita langsung. Andika, yo, Andika kabeh nya yo. Sia teh kabeh ukur sosoroh kojor. Ngan sia ukur bisa seuri cacala katakan yo. Ngahareupan aing wah sia teh teu sai kuku teu. Ya, mun sia ngahareupan aing yo. Pasti sia modar kabeh yo. Jeung tibatan kitu mau nyingkah sia sing jauh. Montong ngadeuketan ka dieu, mingkah sing jauh. Pokona mah nyingkah ulah aya di tempat. Sok sia geura ini. Cik Mang Lendra dari nulak cangkeng. Ngan bae para siluman batan ngagugu. Harita teh para mitra kalah kanyak kakak seuri harita teh siluman-siluman teh. Bari harita ge para mitra si Cameuh. Hatut wadia balad-baladna. Kalahkan nyerang bari kahareup menyebrut. Mungguh reuwaseun da disangkana nyawana keur diancam-ancam. Ngan bae, waktu kabeh musuh ngadeuketan, sapasang dampaleungeun Mang Lendra jiga nu oyag sorangan, jiga nu gerak sorangan, hiuk-hiuk, gabrut, 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 aduh, tobat, tobat. Para mitra sadaya, di ditu ti dieu nyebut tobat. Saban dampaleungeun saban kadenge anu pating kowowong, kituna teh bari pepulintiran malah mari geus capek pepulintiran mah ngan golepak we mangajehjer eta para siluman teh. Nyaan geuninganan teu sabatae ngan sageprakan sababaraha geprakan ge. Para siluman teh teu mangga puli. Para wargi anu mulia, angin masih keneh ngahiuk di eta patempatan. Ningali kayan kitu harita Mang Lendra tuluy nyarita deui. Nya, kumaha ceuk aing oge atuh. Ya sia mah teu menang di bejalan atuh. Aing mah sia kabeh ukur deuk sosoro kojor deuleu. Moal kuat ngalawan aing mah sia teh. Sok sanajan sia mang rebu-rebu ge wah moal kuat ngalawan aing mah. Nu matak sia ulah wani-wani ngaganggu jeung nyieun karaman di negara. Aing sia bakal ngahareupanana. Lamun sia wani-wani ganggu deuleu. Sok sia gerak-gerak ayeuna. Sok sia gerak. Omong Mang Lendra, niru-niru anu naon anu cikeneh diomongkeun, ujaka bantangin. Da harita para mitra Mang Lendra lir ibarat nu disetel kujaka bantangin dina omong-omonganana. Harita oge memang kitu kaayaanana. Harita teh para wargi eta sedengkeun anu can kabeunangan ngarasa panasaran. Naon sababna batur-baturna ukur sageprakan ting jarongkeng. Nu matak manehna nyobaan pating salebrut narajang ka hareup. Tapi pikeun sakitu kalina leungeun Mang Lendra lir anu hirup para mitra hirup sorangan ngaheumbat miheulaan. Unggal anu nyerang langsung ditadah kuprak-kuprak. Wah, geus eta mah tungtungna para siluman pating kobowong pating jererit. Manehna ngarasa kateter ngalawan Mang Lendra alias Jaka Bantangin teh. Atuh barang eta siluman anu minangka pimpinanana meureun anu Cameuh teh dideuketan ku Mang Lendra. Sok sia gerak-gerak. Sia indra ngalawan ka aing? Ulah wora sia ngelawan aing teh atuh. Nu matak sia ulah gede omong di dieu mah. Sok geura raemongkeun ka bisa sia nepi ka mana deuleu ye. Bakal dijajal ku aing mah. Sok sia adu hareupan ayeuna keneh. Ayo, nangtung sia. Ayo, ngeus. Ayo, ngeus. Ayo. Ampun. Ayo, ampun. Bener sih ampunnya? Ya, bener. Ayo, kami mah ampun sekali ini. Taluk. Mau sekali-kali. Bener sih aja mau sekali-kali deui. Cik Mang Lendra deui beuki harita teh nyedek. Kaeta siluman anu raja siluman nu Cameuh teh para mitra sadaya. Nya, ampun. Sekali deui ampun. Terus terang. Terus terang naon sia? Terus terang, kami teh salah diberi info. Ayo, kode jongklok. Ya maju, jadi kami teh tungtungnya mah kelaka. Tiup sorangan.
Wah, itu kumaha tuh Andika? Dibere kode kumaha Andika teh? Cing sok jelaskeun. Ngaulah teh menang katerangan di Kangjeng Prabu jaka sampireun tela geuning nyalahan pisan buktina saurang sakabeh teu bisa meruhkeun si Jaka Bantangin. Aduh ampun sangali deui. Jelas merenya ieu mah. Sia teh geus talu ka aing merenya. Cek para mitra Mang Lendra anu memang harita disetel ku Jaka Bantangin teh para wargi sadaya. Nya, aduh, ngaulah mah rumah sa teh kateter jaten. Aduh, ampun. Bener serek ampun. Bener. Naon tanda ampun? Aduh, moal sakali-kali deui ngaulah mah terus terang rek balik we ka tempat ngaulah nyata di sampalan tempat siluman gitu. Moal ganggu ka pulau mah jadi. Bener eta teh? Bener pisan, bener. Geus kitu mah atuh Mang Lendra tuluy nyarita deui. Atuh kitu mah. Andika geura mulang gerenya ka tempat Andika. Si geura maling mulang ka ditu. Ka tempat Andika, ulah wani-wani ganggunya. Ka ieu tempat pokona mah ulah nyieun karaman. Tah berarti bohong beja di Jaka Sampireun teh deui. Nya, aduh, hampura kaulah kami. Aduh, menakan sa. Aduh, aku teh nu tatu teh. Urang laporan we ka raja urang. Urang teh geus kateter nyaten gitu. Geus kitu mah para mitra ayeuna mah teu pating cakakak. Semu sedih eta atuh para siluman teh arinit anu masih kene salamet bisa lempang sorangan. Anu tatu para mitra pada digotong, anu ripuh aya nu cingked aya jeung sajabana. Malah nu kuat ngoronang oge balikna teh ngoronang. Kitu diantarana para siluman harita teh geus bisa diperuhkeun ku Mang Lendra alias Jaka Bantangin. Harita sabada eta pimpinan atawa nu ngaluluguan siluman orai nu cameuh teh. Arinit males we teu katingali naon-naon deui di eta patempatan teh. Malah Mang Lendra harita teh ngarasa heran oge. Nyarita sorangan, "Ih, kemana nya orai nu ngabelit awak si Angga Wira teh? Bet ngadadak adeueuh geuning." Ceuk Mang Lendra nyarita sorangan. Mungguh aneh da balad-balad siluman orai ge ngadak-ngadak lusles bieu teh. Malah anu geus kanyahoan aman mah Lendra ge nyamperkeun ka Angga Wira anu jiga nu ripuheun teh balas dibeulis ku orai teh. Yain Angga Wira. Nah, Andika make aya di dieu atuh heran kami mah. Naon sababna make aya di dieu segala? Cek Mang Lendra. Nu ditanya can waka ngajawab kajaba papelengkingan bari babatak. Jigana awakna menikarasa nyarari meureun harita teh para mitra sadaya. Aduh, panjang dongeng mah itu. Panjang dongeng teh nu matak oge. Omongna masih keneh babatak ka awakna. Menipating derak-dek kadengena cenah para mitra kulantaran Angga Wira babatak teh. Lainnya isi sampireun teh bet apaleun ka kaula. Apa nanti heula Andika ku kaula dititah laporan. Yang Jaka Bantangin teh geus dipaehan ku Andika jeung si Surajaya. Naon sababna jeung nu apaleun geuninganan? Cek Mang Lendra deui. Inget kana papagah waktu Angga Wira dititah ku Jaka Sampireun maehan Jaka Bantangin teh. Angga Wira harita ngajawab, "Aduh, mata. Jaka Sampireun teh curiga. Yen kaula teh rumegag hate dina mantuan cita-cita manehanana. Nu deuk ngabaruntak kitu babakuna mah. Nya ku sabab kitu, kaula teh dicangkalak jeung disiksa bebeakan atuh. Kaula dititah balaka. Yen sabenerna mah can hasil maehan Jaka Bantangin. Akhirna kaula ge atuh balaka we yen sabenerna mah hate teh teu merean mun Jaka Bantangin boga talajak kitu.
mun jaka sampireun boga talajak itu. Malah akhirna kaula nuding. Yen sabenerna jaka sampireun kikituan teh lain hayang mantua nu jadi bapa nu paja hayang barutak. Ieu mah estuding ka hayangna sorangan kitu. Kami teh nyarita kitu harita teh. Ceuk Anggawira ngajelas. Manehna nyarita ka Mang Lendra alias nu dianggap Raden Jakabantangin. Ceuk paribasana nyarita sahinasna. Teu didingding kelir di sindang siloka para mitra sadaya. Nyaan satarabasna teh dicaritakeun kajadian anu kungsi lumangsung. Geus kitu atuh Mang Lendra tuluy nanya deui. Kumaha dah nya si sampireun ngaku kana apa paripolanya? Ceuk Mang Lendra tumanya. Ya, memang kitu pisan. Akhirna jaka sampireun teh balaka. Yen eta teh sakabehna ge estu cita-citana sorangan cenah kitu. Nu jadi bapana mah nyatana patih wirabangsa. Saeutik teu apaleun kana rengkak paripolah jaka sampireun. Jadi jelas nama eta teh pokalna sorangan we. Bakat ku hayang ngawasa, hayang jadi raja. Kitu tah pang-pang nama. Jeung deui lah loba we carita-carita sejena oge. Kitu jeung deui hayang miboga putri Wulansari deui. Jeung deui pang-pang nama timuruan we ka Andika teh. Jakabantangin lantaran Andika mah dipibogoh ku putri Wulansari teh. Sedengkeun jaka sampireun sagila ngocal-ngocal tiba heula mula oge. Ih, tetep we Nyimas Wulansari teh geuninganan api-api lain. Kitu nu matak oge. Jadi siga-siga nama merenya ta eta hate na jaka sampireun teh tuluy naek ka luhur meureun. Mun getihna teh mah naek ka luhur. Tuluy we cita-cita hayang ngawasa di negeri Pulau Bajeti. Lantaran lamun geus jadi raja mah tangtu sagala rupa ge kumaha parentahna. Saha-saha ge tong boro Nyimas Wulansari atuh. Sakabeh ieu putri-putri nu di karaton ge. Lamun rek dikawin ku manehna, geus pasti kudu daek kitu pang-pangna mah. Nu jadi alasan mah. Ceuk Anggawira ngajelaskeun para mitra sadaya. Mang Lendra harita sabada ngadenge katerangan ti Anggawira anu ngajelaskeun hasacara hatu-harti nama blak-blakan. Nyaritakeun kaayaan jaka sampireun rengkak paripolahna keheul kabina. Keheul kabina-bina malah tuluy nyarita. Kurang ajarnya si jaka sampireun. Omong Mang Lendra para mitra sadaya. Harita oge Anggawira mah bati rumenghap bae ningali kaayaan kitu teh jeung deui manehna ge ngarasa bunga kulantaran harita geus disalametkeun ku Raden Jakabantangin. Harita Mang Lendra tuluy nyarita deui. Heuh, ieu mah pola si sampireun nya geus kacohean kurang karatonya. Malah patih wirabangsa dicangkalaknya. Diasupkeun ka pangbelokan lain. Ceuk Mang Lendra. Aduh, ulah daki patih wirabangsa mah. Kegaduh dosa nun. Ceuk Anggawira. Nu matak hayu init milu ka kaula jalo. Terangkeun saestuna. Terangkeun sajalan terahna. Jelaskeun sabalakana. Ulah aya nu dinibuni-buni, ulah aya nu disimput salinung, ulah aya nu disindang siloka. Jelaskeun we, ka ditu ngilu jeung kula ka karaton. Sok ayeuna Andika minangka pasaksi kitu tah. Urang terangkeun kaayaan sajelasna di karaton. Anggawira harita ungeuk para mitra sadaya tanda satuju pisan. Ngan kakaragerek cengkat bet katembong beungeut na ngadadak pias. Boboanya. Bobo naon euy? Omong Mang Lendra kerung. Boa-boa bapa kaula ge milu dicangkalak. Mun sarerea geus apaleun yen kaula nu jadi anakna gungsi kapanggih babarengan jeung jaka sampireun. Ceuk Anggawira bari jeung rek leweh sagala rupa para mit. Malah tungtung nama Anggawira hulang jentul. Ngarasa yen dirina aya dina jalan salah make daek campur jeung jaka sampireun. Sedengkeun jaka sampireun teh boga polah euwah-euwah cenah para wargi sadaya. Dina kaayaan kitu mah Mang Lendra ge ngahuleng milu mikiran. Ari sakanyaho manehna mah urang Pulau Majeti can aya nu bebeja.
yen Anggawira sok rerejengan jeung Jaka Sampireun. Ngan teu mustahil akhirna eta beja bisa oge kadenge. Heueuh, nu mah tak hayu we yeuh, urang nguru ka karaton ayeuna keneh. Andika kudu bebeja sabalakana. Naon nu sabenerna kajadian? Sok we bejakeun. Aku we. Lamun sok babarengan jeung Jaka Sampireun aku. Atuh akibatna Andika nepi ka dibeulit ku oray aku. Terus Andika harita teh, heueuh santeuna we disiksa ku Jaka Sampireun aku. Kitu we nu jelas mah ayeuna mah. Sok ayeuna mah ngilu jeung kaula, sok keterangkeun itu di karaton. Ceuk Mang Lendra, bari geus kitu mah duanana pating belesat ningalkeun sampalan tempat tarungna waktu Mang Lendra talung jeung para siluman oray teh. Bunda lalakon Mang Lendra nuker lalampahan jeung Anggawira muru karaton Pulau Majeti. Ayeuna urang ngabandungan kajadian sejen. Balada siluman oray nu dipingpin ku si Cameuh geus mangadep deui ka Jaka Sampireun harita teh. Malah mah langsung cumarita. Nyaha Kangjeng Prabu bet ngabohong kang kaula. Teu mere beja nu sabenernya. Anya kitu mah Kangjeng Prabu teh ngalejokeun. Anya kitu mah Kangjeng Prabu teh ngajongklokeun ka kaula. Anya kitu mah Kangjeng Prabu teh rek ngorbankeun kaula. Aduh naon sababna eta teh Kangjeng Prabu? Cek si Cameuh jadi tugenah ditanya kitu ku siluman oray nu Cameuh teh. Jaka Sampireun tuluy nyureng bari nyarita. Har. Soal naon eta teu pupuku teuing. Teu gugur teu angin. Andika make ngomong kitu segala rupa ka kaula. Soal naon ieu teh? Sok sararaneh teuing. Nyebutkeun ngalajokeun. Nyebutkeun kaula rek ngajongklokeun. Nyebutkeun kaula rek ngorbankeun Andika. Naon sababna ieu teh? Asa teu pupugu teuing nyarita teh Andika mah. Heh. Ya, siluman oray, naon sababna Andika nyarita kitu? Omong Jaka Sampireun para mitra anu keur diuk dina kursi ukir di tempat panyumputanana. Atuh barabat para mitra sadaya si Cameuh nerangkeun pangalaman nukung silumangsung di sampalan teh. Numat nyak nieu Kangjeng Prabu. Ngaula ngatut sia balad mayat. Geus ngepung wakul muaya mangep. Sakumaha ceuk panyaur Kangjeng Prabu. Yen si Jaka Bantangin teh ukur sageprakan teh geuning ari buktina mah. Nya kumaha buktina? Jaka Sampireun langsung megat motong kana omongan siluman oray nu Cameuh teh. Barang harita Jaka Sampireun megat motong kana siluman oray nu Cameuh teh. Langsung siluman anu Cameuh teh nyarita. Sumuhun heueuh. Buktina mah ukurin sagebrakan geuning. Ceuk si Cameuh. Tuh, pan bener. Ya sakumaha katerangan kaula ge. Cukup sagebrakan deuleu. Meni asa hese-hese teuing, ripu-ripu teuing make meak-meakeun tanaga. Ya nyaho atuh, ukur sagebrakan atuh. Matak oge bener pan? Nya, tapi nu sagebrakan teh nya kaula jeung sabatur-batur. Omong si Cameuh. Or. Nah, geuning kala kitu nya. Ceuk Jaka Sampireun katemong kaget. Sumuhun heueuh kitu nu matak oge. Aduh, ampun teuing. Dampah leungeun si Jaka Bantangin teh geuning ngaluarkeun angin anu panas na luar biasa meuni asa direrap atuh ku seuneu. Kaula teu kuat. Jaba mun antel langsung tutung awak kaula. Aduh, kaula teh teu kuat. Heabna ge geus panasna luar biasa. Tah gitu nu matak oge ieu.
Eta sakitu disampalan tenggal si awat-awat, angin tiis keur ngagelembung, atuh dadak sakala menit panas nyongkam. Sawaktu si Jaka bantangin, ngahembateun dampaleungeun mah kitu nun, aduh, sakali deui jelas ayeuna mah. Ilmu si Jaka bantangin teh lain bandrak-bandrakeun. Aduh, lain pagawean memeh sasarap ngalawan si Jaka bantangin teh. Kitu nu matak oge. Ta ayeuna laporan sakali deui, kaula teh teu hasil dina ngoning numpes atawa maehan si Jaka bantangin. Kulantaran elmuna kacida rohakana. Kitu nu matak oge nun. Cek si Camu. Uluh. Jadi kitunya? Omong Jaka sampireun bari calanga para mitra sadaya. Nya itu pisan. Masa dampaleungeun eta manggeluk nyeumatkeun. Angin panas lilimungan menyinyongkap. Nerep-tep nirmelem awak. Heab jika panon poe, ngadadak murag ninggang lemah. Kitu dah. Aduh ampun kaula mah teu sanggup. Waktosna see para mitra.